Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempangkeun nami Abdi Razanova di kelas 10 bahasa. Ayeuna Abdi rek ngacaritakeun dongeng Putri Keong Mas. Mun baheula aya hiji randa jeung putrana namina Cicing. Aranjeunna Cicing dina pondok-pondok anu diwangun jeung disewakeun ku tuan tanah. Hiji poe indungna Ceceng gering, beki poe beki parah. Tungtungna indungna Ceceng ngalepaskeun napasna anu terakhir. Ayeuna Ceceng cicing wae. Poe salajengna tuan tanah minta ka Ceceng pikeun mayah sewa tanah. Ceceng ngajentenkeun tuan tanah pikeun nundung mayah. Tuan tanah ambek pisan. Tuan tanah nyarios ka Ceceng pikeun ngagambel di kabonna tinimbang mayar sewa tanah. Anjeunna nungkrutkeun tuan tanah kanggo ngagentos hutangna. Dina hiji poe Ceceng aya dina sawah. Ceceng ningali Keong Mas teras mawa eta ka bumi. Nepi ka bumi Ceceng taro eta Keong Mas dina kendina anu ditutup rapi. Tuluy Ceceng balik deui ka sawah anu ngerjakeun anu pademal nu can beres. Nepi ka sore kumaha kagetna Ceceng ningali bumina rapi sareng bersih. Enteungan eta sadaya daharan jeung minuman oge sayogi. Anu masak tanpa ragu akhirna Ceceng hayang meakeun daharan jeung inuman anu sayogi. Sareng enggal dinten katangtengna sapertos kitu. Tungtungna anjeun nekat pikeun nalungtik. Hiji dinten Ceceng ningali aya awewe anu keluar dari jana. Ningali ieu Ceceng langsung ngadeketan gadis eta. Gadis eta pohara kaget. Langsung si gadis eta nyarioskeun kisah hirupna ka Ceceng. Anjeunna mangrupakeun malaikat anu dikutuk jadi keong. Aranjeunna nikah jeung hirup bahagia ngarios awewe namina Sri Wangsi. Kabagian rumah tangga Ceceng henteu lami. Pamajikanana ningali baju malaikatna anu leungit. Anjeunna ngapung deui ka surga sareng balik deui tina tempat asalna. Teu tiasa parantos takdir dewa, teu tiasa Ceceng nahan pamajikanana deui di dunia. Ti sapra pamajikanana miang Ceceng cicing wae nyorangan putri. Orok nu katinggal pamajikan anu tercinta nu teu kantos uih.